Ari gunting di mana? Ting teh nyaho. Mak, ari tali sepatu orang mananya hiji deui? Tah, nakalek aing nyelap. Nya teuing atuh. Mak, tadi anu ka imah teu? Nya teuing atuh. Memangna aing sapam cek di imah. Ya ari teh nyaho teh nyaho we atuh. Teu kudu umak-amak. Mak teh kunaon sih? Ti isu kan hayo we amak-amakan wae. Ah, takuna naon? Padual mak mah. Sok we mah nyarita kunaon mak teh? Berkesal mak teh. Kesel kunaon? Mak mali senal dina online, ari pake ditipu. Ditipu kumaha ieu teh? Pesen senal mak teh. Ayo datang ka imah ka senal berbi. Dipake jang jempol suku ge mah mahi. Jabar dipake jang lebaran eta teh. Atuh sok tarata teh ari barang beli teh. Heeh, mending ada pisan aing ketemu ka duit teh. Ayo maneh meuli naon eta? Iya, meuli parfum ti Miniso, parfum Magnificent Light. Segitu. Sungit atuh. Awalnya sengit bergamot pir, terus wangi ros, tah terakhir wangi pecoli, vanilla and mas. Sengit na oge tahan lama. Ih, alus atuh. Nya heueuh atuh. Brand ambassador na oge si Prilly mah. Hargana oge sangat terjangkau. Cek beli ah mage. Heueuh atuh, buru ke lebaran. Ari senal mah itu kumaha? Atuh komplain we mah ka sellerna. Mana dia coba orang komplain. Naon ngaran toko online-na? Toko mainan termurah. Bruh. Boga daangeun tuh. Daangeun ti mana? Eueuh, teu boga. Asa hayang barang dahar. Banganyukeun deui kue cing. Mung kamari gerek di kulian. Kulianana oge dianyuk. Moal ayeuna mah buru cing. Engke di kulian kue. Hayang teu kue. Sayang, Heeh, buru matak oge panganyukeun heula. sabaraha hiji? 2 lain. Heeh, 2 we tong loba teuing. Heueuh atuh, daguan ya. Kungsi lila. Wah. Ya, Iya milikkan. Tah mana hiji? Oge hiji. nuhun ya. Sami-sami. Tah kitu ari dititah teh, tong sok hararese. Lain ieu na teu sieun ke jadi gede hutang. Unggal poe ngan nganyuk wae. Da moal gede-gede teuing atuh hutangna oge. Pilage nganyuk kue hiji. Naon hiji? Nya 2 atuh. 2 kumaha ieu teh? Pan eta make bayar ku maneh? Bruh. Uy. Ayo, Aya naon? rek nitah. Nitah naon? Panganyukeun kue jig. Embung. Arera teuing aing mah kudu nganyuk. Buru atuh sakedeung. Bejakeun we nu umi kitu. Da anger atuh era. Nah, tulen ku umi sorangan ka ditu. Buru atuh sakedeung ieu yang barang dahar. Nya nitah, nya kudu nganyuknya. Buru ke di kulian. Bener, rek di kulian. Heeh, cik buru panganyukeun lah kue. Sabaraha hiji kuehna? 2 we tong loba teuing. Heueuh atuh, daguan nya. Wah. Tah geuning. Mana kuliahna? Kayaknya nganyuk heula. Maknya kuliah oge dianyuk. Udah eueuh tuh duitna. Ari aya mah duit mah kudu nganyuk kue oge. Tong belikeun pulsa cik. Nganyuk deui. Nya henteu atuh ari maneh. Embung hoream. Nu geus-geus ge geuning kumaha? Rek di kulian. Tapi ujung-ujungna teu baleg. Bener aya mah ke menang bonus. Buru atuh pangbalikeun heula pulsa. Nu sabaraha kitu pulsana? Anu 25.000. Heueuh atuh. Mana? Awas we mun teu meunang bonus. Yo, nomor urut heula nya. Teu kungsi lila. Geus asup can? Bos. Mana atuh bonusna?
Teh heula atuh sabar. Ah geuning geus aya bonusna. Emang bonus naon gitu? Bonus 30 menit nelpon ke sesama operator. Bruh. Tuh gawe. Gawe. Nah, beurang keneh geus balik. Teuing atuh, da gawe lagi geus dieureunkeun. Manja karek asup geus dieureunkeun. Teuing atuh, da tadi teh keur ngaladangan rokok. Nganu meulina teh embung mayar. Rek teh kalang kadunungan anu ngamek. Heulila teh malah nitah eureun. Hor, nah make kitu. Ah, teuing atuh. Nu meuli rokona we lieur eta mah. Engko rek meuli rokok, tapi embung mayar. Malah dunungan teh nitah cenah si rokona teh kudu dibeli ku urang. Nah rokok naon kitu? Ah iya rokokna. Nah, rokok teh kieu make dibelah dua. Pan dikeureut ku urang. Nah, make dikeureut ari maneh. Pan meuli nage kur satengah. Bruh. Habis makan apa kau? Aku habis makan bakso Marimar. Tapi baksonya terlalu lada. Makanya kalau pakai sambal jangan sadaek-daek. Aku tidak sengaja. Sambalnya kabolok-sokan. Mungkin kau terlalu kencang mengecrotkan sambalnya. Iya sih. Habis sambalnya tidak bijil-bijil sih. Si horeng liangnya itu nyocokan oleh si kicabe. Lalu bagaimana ceritanya bisa sampai kabolok-sokan? Turupnya itu tidak terlalu pageh. Jadi saat wadahnya ku enek-enek, seketika turupnya itu coplok dan menyebabkan sambal pun menjadi amalayah. Tapi baksonya tetap kohakan. Jadi, walaupun bakso yang kupesan didominasi oleh si kicengek, aku masih tetap menyantapnya. Kenapa tidak minta ganti baksona dengan yang beuteuh? Boro-boro minta ganti. Yang ada, tukang bakso itu yang minta ganti rugi kepadaku. Kenapa? Sambal yang kabolok-sokan di mangkokku, cengeknya hampir setengah kilo. Lalu kau bayar berapa untuk kerugiannya? Aku gablek duit dari mana untuk membayar semua kerugian itu? Terus gimana dong? Aku bejakeun saja pada tukang baksonya. Kalau nanti akan ada temanku yang datang mangmayarkeun. Dan dia pun langsung percaya. Memangnya saha teman kamu itu? Kau. Marimar, ada cowok ganteng tuh. Kenapa kau? Biasanya kalau neule cowok ganteng suka cenghar. Tidak apa-apa. Aku sedang haroream saja. Kenapa? Biasanya kau kalau sudah pegat dari satu lelaki, tidak pernah lila mendapat penggantinya. Asalkan kau tahu ya, hatiku ini masih baru. Kau belum bisa move on ya dari mantan pacarmu yang belegung itu. Sudahlah Marimar, untuk apa memikirkan lelaki yang sudah membuat hatimu rujad? Dengan ia yang berselingkuh pun sudah kadele Marimar. Cingcirining, dia sudah tidak menginginkan dirimu lagi. Entahlah, rasakannya aku padanya masih besar, mengelehkan rasa sakit ini. Bahkan, aku masih daek memaafkannya, walaupun dia sudah nyeri. Terus kenapa hubunganmu dengannya harus pegat? Dia yang meminta untuk ngesan. Katanya, dia sudah tidak bogoh lagi padaku. Kenapa? Bukannya dia yang dulu sangat kebina-bina mencintaimu? Karena dia tidak tahan dengan bau hitutku yang terlalu penghar. Bruh. Dibuang sayang. Yang bau hitutku yang terlalu Dua tilu. dengan bau hitutku yang terlalu penghar. Seri. Bruh. Tilu. Yang Dengan yang bau hitutku yang terlalu penghar. Yang terlalu bau hitut. Dengan bau hitutku yang terlalu Tilu. dengan bau hitut. Tilu. Dengan yang bau hitutku. Dengan bau hitutku terlalu bengah. Ari loba merang-merang.
Jadi benar. Jadi bunga. Bruh.